darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Loba jelema nu muriang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager. Nah meureun aya sesuatu di diri sedekah jadi cager teu saeutik teh jelema nu kos kitu entah tadi da ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae sedekah cager. Urang mah teu percaya sih cenah kiai ya kurangan hiji awak ge galuse bae nomor kedua puyeng bae penyakit ka dokter mah geus dicek dokter penyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah tuh menan hamil geus ada kiai ieu teu cager-cager obat oh geus beat bae geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ke didoakeun lah datang ai di hareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka nyana minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai blow on kita sedekah teh blow on bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng abah bae dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli hikmat geus make herder geus dipalingan keneh bae tah ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah kiai jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng satpam herder tapi tetep bae maling bisaan jasa cakeun geus deui kos kitu mah ulah cara sedekah bae sedekahna ka dinya bae ka urang dinya sedekahan ge insyaallah mah toh kiai kurang kumaha ih hayu geura ge sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun tah kunyana sedekah kayak saminggu deui ka dinya sedekah bener bae hebat. Nah jelema datang dah tuh dek maling sianya dek maling nu pahajinya ya goblok lamun sia dek maling ya aing padahal diganteun naon teu padahal mah ngadibereji samsu doang tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ya aing kalang dadana dititanteun naon teu ka sedekah teh manjur tah mah kabur atuh deuk maling teh meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh sia ka mana sia lontar-lontar kadinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna teh cak pamalingan pun jadi kos kieu teh tuh eta gara-gara sedekah coba lamun teu sedekah sia ka mana maling taling habak ye eta sedekah teh kos kitu taling enggak tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti. Lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus kiai ke di pondok teh kan ke di pondok teh nyana babarengan kuari geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah pada geus jadi kiai batotang pelukan alhamdulillah kumaha carita alhamdulillah dan urang beuk samagahan ngaji kieu geus wah usul ka balik cenah mun naon karang meuli hulumbe langsung diopor masa kalia dah diangsongkeun ka dinya 2 fulumbe 2 dahar bareng kan santrina teh neulikeun memangnya hulu beak gitu kan santri nu mawaanana pasti cekeun ceuli da wae kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok
ayo dar wah itu polona guna cek ya inti baik santri aya meureun opatan mata santri kieu tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong celina mah moal di dahar geureun nya bagian urang nu mawaan geus kieu ngobrol teh endah nawaran teh celina cenah ngeunah aduh cak santri ditawarkeun celi dah, oh iya orang impuk, bener biak deh celi nak, nggak tempel badi itu kan itu lebayan lebah dagingannya, beren dagingnya tanah mentu, tak iya data dagingnya tadi dibelahkan, dibalikin deh, cak santai berarti biak apa, jangan kurangnya, nyana di luar sini toel, goblok cantik tolol di ongkoh, sini toel, kurang tuh kebagian sakit. Geus diintip ujana baru uprek teh atuh dahar sono pantama dahar sono babaturan di pondok atuh bari kerjana di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantama sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal heuh cek berarti urang kebagian letah urang dua sepatu geus tikiran we ieu mustaqal dibukakeun dikitukeun tah letahna tah lagi ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh urang kabagian caina caina diangkat aduh nasib cak santri tah Gus Dur balaina naon nyana mah kos kitu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai parlit cenah teh murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit eta pan murid ka guruna eta di parlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jangan mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh tah ulah deuk beakun kabeh ieu mah pan si eta mah jurig ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh tek uga ledeg gitu ujak aingan sakali cak meng atuh mah datang ka kuari larang sadan hirupna nya kos kitu ujang baturan saeutik-eutik acan wayahna geus atuh urang mun kado tah ieu nu mawaana saha ieu 3-4 nyamplung mah bikeun urang ngadahar ulu embe atuh ai letah-letah nama bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh panai bawaan keneh nyana jeung pelit cek dieu teh tah eta jadi eta sedekah teh sedekah masyaallah nyat paman urang sedekah nyat paman urang ka jadi kumaha ge eta kodongeng Ki Asad da kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebeja kan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal mah kan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh gimana teh bebeja ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puai ge leungit goblok sia kudu bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep cek nya ke urang tarekat lah urang tarekat ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh wa deui cek asan teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan ari panggil bere rokok teh panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cak geng teh bager amat teh kiai nya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah kalau mau mah tuh kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal coba di situ jadi satpam dah enggak usah sholat Jumat dah situ mah dah dan pamim aja dah udah tenang nyana ngerasa bunga kan menang mandat ti kiai paling nu maling anak buah aing cek nya teh tah eta langsung jadi satpam nyana di dinya
atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh aman kunaon eta Ji Samsu doa bere aman Masya Allah kebelah dia Jumat 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan je cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manya aing eleh punya anak ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ieu aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan nyana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau salat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin cek Hasan teh udah enggak usah cek teh sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat Pak Kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah dia dengan anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas lo ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lu yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat lewat berikutnya sholat Jumat cak itu anu ditita teh sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing goblok bari atuh aing maning salat Jumat cek nanti ya dari barakos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi jak kageng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan ke Ki Hasan eta mah soal mata waliullah eta Ki Hasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai kayak geus nyahoun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah geus nyahoun cak kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kakak harti kurang bae ku kaharti kurang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ke masjid lagi sendal asal ke masjid dengan bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu ieu teh emang kunaon sendal leungit deui bae cenah aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh kabawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran ini kerjaan abah baik kerjaan abah kamu kah barengan sekeluarga kabeh ayo pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditalian ulah nu nalianana sekeluarga kabeh bareng nu sejen-sejen lah dihicikeun teudeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisan abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah ya Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat tiba heula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqah biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum
lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan, ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu, ngajadikeun tenang. Sebab naon? Ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim, diterima tobatna endeu kumaha teu senang. Wallahu sami'un, Gusti Allah maha ngarungu, alimun maha uninga. Kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa, ai urang babalik ba Allah maha uninga, maha ngarungu. Ulah sieun-sieun rahmat Allah mah gede. Dek babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul, aya nu ku ngaji, aya nu ku sedekah, aya anu ku bantuan, aya anu terus betafakur. Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek ditarima tobatna beda-beda. Aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana, aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah, eta teh jalan tobat. Anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat, jalan tobat. Aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba, ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat, macem-macem jalan tobat. Masya Allah. Aya anu tengah aja, aya anu tobat tengah aja. Tengah aja tobat teh tengah aja. Ongkos kieu. Aya kiai kitu diundang muludan. Kiai diundang muludan. Diharapnya na numpakna kieu dibuka kopiahna. Ngaranna aja tuh bari nyantai we. 9-10 lah lewat kota, barang datang ke lampu merah aya WTS kota. Pak bos boleh nggak saya ikut? Boleh katanya teh. Naik ya, naik ya kajero. Barangkali bapak butuh teman semalam ini, saya siap untuk nemani bapak. Oke. Kiaina hebat ya. Kiaina potongan pudoli meureun ieu mah ya. Oke, ayo. Ngobrol di mana nanti kita malam ini, cik mana? Ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa. Aju kiaina pakai kopiah apa? Maju pakai sorban. Jejak wetes ji banyak kiai. Salah aing cek. Ini bapak kiai ya? Ya mungkin. Enggak, saya turun aja di sini turun. Enggak boleh. Temenin saya sampai semalam ini. Enggak, saya turun aja turun. Jangan. Pakai mau kemana? Muludan. Ya saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya di hati namanya kiai ke hotel. Enggak, saya turun di sini. Jangan, udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Nggak geter-geter, wetes, salah muludan. Datang ke tempat muludan, atau kiai itu kan minjem. Bu sini, kenapa? Iya nginjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya dibere kok ya. Tuh pakai jilbab. Waduh waktu wetes kan geus sadangdan wetes. Cambrok. Nyawa saya cambrok. Atuh pakai jilbab, kabaran ada gelis. WTS na bajuna rada rapi, yes. Turun kiaina. Pajar pemajikan kiai kan. Wah, disambutnya anak. Diciuman ulu bolak-balik. Ibu nyai, ibu kiai maksudnya, ibu nyai alhamdulillah. Jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini. Kiai senyum baik kiai, ya akan Gusti Yata. Lagu di forum bawah. Nah, itu kan misah tempatnya. Ibunya ini dalam aja. Iya dalam. Oh,
di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu. Aduh aing jadi kos kieu cak cenah ieu. Sial kiai goblok cak cenah. Dina hatena atuh terus we atuh ngaranna ge ibu kiai atuh dihormat atuh. Bow segala susu segala kopi kanaon kahayang tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi kos kieu cak cenah. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak ceurik nyana dirinya. Terus ieu na ditoel ku jamaah. Ibunya ya kok nangis. Kunaon nangis teu nanaon sedih ibu nyai sedih ngadengi suami ngomong kos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi atuh kabeh ge tanu hadir dirinya ceurik nyerikan ibu nyai ceurik kabehan Masya Allah salokasi eta ceurik kabehan ini di luar kunaon sih carerik ibu nyai nanganekeun suamina ceurik atuh mah nya cenah urang teh ceurik corik deui bapak. Masya Allah tinggal eta WTS mah bingung goblok cek cenah teh aing diceng-cerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja cek cenah teh enggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek kiai udah ya pakai nyai cek cenah teh bagi kasinggung bae nyana. Oh unduk naik ka mobil geus usah salaman ka nyana bat datang ka jero kieu terus mau turun di mana cek kiai teh ikut jangan ikut cek kiai di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun di ulah kuari man dek turun bungen wah bahaya cek kiai nya WTS di pan waduh akhirnya dia omongan saya itu menang macam nya tetep kuda turun baik turun di berkat bere deh duit ala kadar balik ceri WTS ge baiknya ada di markas jana bari tipe 3 daharan cau berkat sangu berkat terus ya neuleuh nya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulya teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS di cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing mik tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadenge pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan Masya Allah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai demen teh ge goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai du digoda ana wali harus model si eta itu jangan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikian teh ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohat dibere berkat sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge
atuh caunang muludan makan lain deh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, shalawatullah alaika. Eta kan asup kacau. Atuh kan aya sinar asup ka dinya set. Aju didaharkan ke urang, masya Allah seger. Daharkan ke anak urang, seger anak urang. Anak urang isuk-isuk, ya Nabi salam, ya Rasul. Hai, siapa yang Nabi salam? Emang ngilu muludan henteu cek cenah. Kok kasurupan ya Nabi salam? Sauh. Kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat. Manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu. Tah manfaatna masya Allah. Aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi aya bapana tas muludan teu subuh. Niatna teu beres. Tah ieu sedekah kerja bab sedekah kamangfaatanna masya Allah. Ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu di berean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah. Anak urang ge lunakna ge geura ge di berean. Saya tak bah cenah yang meuli HP beli tah sia boleh carekan. Geus menang 2 PD hayang meuli HP deui sia beli deui tah sia jang ceuli sia tah HP sia. Antingkeun di ceuli sia. Beli deui tah irung HP-an. Kegenya kieu aing we cenah mabok HP mah ieu. Memang abah aing cenah bangun marahin amat lah geus moal ke HP tuh. Daripada dicarekan mending berean aya tah sia. Ieu. Berean. Masya Allah kari. Loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nyatanya kos boga beungeut teh masyaallah. Ya Allah ulah dimarahan coba isuk sekali deui neng balik neng ngaca ya Allah masya Allah ulah deh yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu bijakeun dipepen gitu. Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen mana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran kadaharan cokot kan beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10. Assalamualaikum teh saya dipepen naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak nya ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya sorangan kan ku hari mah nah pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge. Sodako. Maksudna keur carita sodako, awewe hese kumaha bae ge. Je, komo awena kanyahoan hayang motor, bawakeun motor tah beusi deuk ka mamana pake bae kitu. Pake, biakeun ka ditu. Assalamualaikum, nanda motor tisa dipepen maksudna naon? Beusi deuk ka mana ieu pake bae. Ji maksudna dibikeun teh naon? Henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu. Tah kuncina tah STNK na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cek cenah bager tah kan boges gitu tah itu si itu kasep tapi cek ngeliat kurang bager tapi si mah ai dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang tapi bager tah mulai gitu ngan apa nggih neng di mana pabrik emang mana sih nuju kenal itu dah ya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus
diantarkeun ku nya. Assalamualaikum. Salam. Ieu naon? Antarkeun motor pake bae. Pake bae geus ulah sieun-sieun. Tuh, atuh pokona malah laki mah. Pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan. Tah eta sedekah babari jasa. Geus ka ditu nama masrahkeun diri. Anu tadina urang ngudag jana, kuari mah nyana ngudag urang. Kuna teh sedekah. Nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun. Tadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta beuh panas ahmarana geus panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye horenganan kurang sedekah. Baheula makan disebutna mahugi. Sodakoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sodakoh eta ge sodakoh juring. Ieu keur carita bab sodakoh. Jadi ngaleuleuskeun hate, masyaallah. Belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodakoh mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat. Disodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sodakohan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun nangkep 1 juta kali urang boga kasalahan moal daekeun nangkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu ye sia sudah teh saha kitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah moal daekeun geus sedekah. Alhamdulillah. Ieu keur carita asli da khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, moal mah urang anu sedekah muludan. Di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebojang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho behelan nyokot salembur nyahoan kabeh. Demantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahuan kabeh. Kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur nyahuan eta sedekah, bedas sedekah. Ya Allah, bedas sedekah lain. Lain naon gitu ngaranna, lain leutik-leutik, bedas. Duniana akhiratna bedas jas. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiisen amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis Masya Allah mayit anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah bisa katulungan anakku sedekah mayit ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakandulahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alim alam ya'lamu anna yaqbalu taubata an ibadi apa katanya rawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha yursanya Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim tur welas asih ka hambana
memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngageurakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet yang diri urang sedekahan diri urang sedekahan indung bapak urang sedekahan dulur-dulur urang abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sedekah urang atawa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat kita salat henteu kita zakat henteu kita puasa henteu kita haji henteu kita ulah maling korupsi kita ulah mabok kita ulah zina la tufattahu lahum abwabus sama moal asup ka sorga wala yadkhulul jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat. Insyaallah. Nauzubillah min dzalik. Dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du. Janji. Ulama ingat ka wa'du, ingat ka Syekh Fadil kamari. Rame-rame baca salawat wa'du. Ih, cekna insyaallah. Janji insyaallah kuduna urang janji maca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu ceknya da ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 waduh ih kumaha waduh deui insyaallah ceknya lagi atuh sebab beusi janji ya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeuna ge pan lain deui tuh ngaca sholawat nanti jauh kena ngahiliwir sengi iya mapan bentek wah iya budak janji doang maca sholawat padahal henteu janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hati asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakan instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Ya, janji Allah. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat ngamal amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah muamalah munakahat jinayat aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah memeh urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna kitu keneh puasa zakat haji. Nah ku hari pengamalanana wa amilus sholihati enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika
ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sadaya tuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman, kajian diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah. Tembak cenah saya paehan naik iman baik ka Gusti Allah. Berarti kan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Gitu. Iman jasa aing muludan mual tahun. Aku sadus bae. Wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kangjeng Nabi. Tah. Ngamalkeun amal soleh. Dole di masjid saha nu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal soleh, salat puasa. Ramadan yang teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Mun haji kajian sugi adag-adagan sakali aing mah geus. Zakat atuh aing mah kan zakat. Heuh, deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, nah iyalah ulaika ashabul jannah. Sorga geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah. Lamun urang ngandelkeun ka sorga amal, isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah henteu. Agungan kene cincin. Digosokan bae cincin terus. Mandi encan naon encan cincin geus digosok. Pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok. Berarti kan agungan kene cincin. Allahu akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah, geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho. Salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan. Saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan. Saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku segitu ge geus 4 eta. Saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan. Berarti na ngaji nyana. Saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha? Ari Nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niata qada. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan heula ngaji. Dikam salat subuh lah, sholli fardhu subuh rakaatain qobon. Allah. Eta kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sanajan kabeurangan teu salah niat, teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allah padahal jam 7. Eta salah kan? Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan. Allahu akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qobo nginganan. Atuh haju nyanana hudangna jam 7 qoboan. Atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut doang seutik. Oh masalah. Mun kieu mah saya salat enggeus salat zuhur sabarakat 3. Iya budak kudu servis ya. 3. Ke asar saya salat enggeus salat naon asar sabarakat 2. Wah. Ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok. Ngaji heula can ngaji kan berarti. Ieu bener tepat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilus sholihat eta. Geus hebat eta kos kitu. Ji kieu teh salat kos kitu surga geus. Jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung teu gaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae. Emangnya nama salat ta kos kitu salibat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum beres.
ya geus ayo sabarakat opat pan cepet amat jumping-jumpingkeun geus ku aing sakumaha trial budak tapi kan salat emang aing mah bisa kos kitu cak Gusti Allah ke kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa salat bae mun aya anak urang geus bah kunaon mah salat teh khusus boro-boro sia aing henteu nah sepenting sarolat bae dek khusus dek entah ayo ngasolat teh pokona mah nya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nu kalipun nafsan illa usaha poe eta bapa bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus gunaeun ieu bener-bener lain lalagaan geus asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal mal kabeli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu sakecelaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang-genclang endek ditumpakan ku potongan haji pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng sudah hese Masya Allah karim pokoknya nama iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia kanjeng Nabi Muhammad aing manggeus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teu husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah segala sabodo pokoknya mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga je hampang jasa ieu we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun seneng-enengna di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim ihtiis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bongan nyana teh iman ka Allah bongan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad teh asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kangjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'allil yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulfah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan kahesean masih dianggap
berat ya ibadah ka Gusti Allah dijelaskan ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur tanah kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya khusu emang khusu babari ustad ge teu bisa khusu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha nu bisa khusu jangan bisa khusu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa khusu lantaran khusu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusu geus bisa ngaharepkeun niheulakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusu modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur hese aing dikusu jasa salat sholli fardhu Allahu akbar terus bisa teman-teman Allah maha agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya cak setan ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya wa cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tik eta geser saya tik hargana duh sakilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini namun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat baru Allahu akbar Allah akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang geus kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sepatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwak lagi eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok gitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang hate di mall atuh aing mah bisa nasa kitu kamari ge ngaji lanu kalipu nafsa
Emang kos gitu deh kuadet penting baik mah salat lah pokoknya mah geus. Memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh. Daek bae heula geus. Adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan-tahapan engke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu. Ieu mah nu setengah khusu di dieu. Ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan. Kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan. Aing mah geus ngajar. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu ka aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Dihareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atuh lah gitu kan. Emang nah Gusti pelit dan henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecek malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat. Bangunkeun nu bagus. Wah. Kan jadi ka sorga ieu aing saking teu khusus salat ieu cek cenah. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Jadi kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat. Saya mah teu bisa khusu tetep bae. Kuasa bae tah khusu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aya nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contohna nyana mah ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nyana mah teu lumpat. Beres wabah daratang kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho? Masyaallah jaheut teu nyaho cenah kahuruan. Salat kahuruan nyana teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan? Goblok reungit. Atuh reungit pak kalembekat teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan. Budak. Kita teh khusu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus. Nah, geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya. Moal salat nya. Mun teu iman mah moal ngalawudu, jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya mah salat. Pohara jasa. Ye, atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa. Jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusu jeung teu khusu. Ya malaikat teh jauh cenah mah. Ngan sakadar nyatetan doang salat. Enggak. Teu nyahoeun nu mana nu khusu nu teu khusu. Teu nyahoeun malaikat mah tuh. Mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah, ya Rabbi, ngeunaheun jasa. Gan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh
lempeng kade lejeng karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat, maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar, engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat, malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, ngan di surga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang. Ieu mah teu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji hamil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji johar makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli-ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat, Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia. Bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu. Eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha? Ditanya tentang salat. Beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun jasa sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar nyengcerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana iya memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae Siti Fatimah pan capetang jasa pan eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak benggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung. Atuh ieu mah teu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae. Dibere ku diberena komo teu dibere mah. Aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledeh. Bae teh urang aing nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu. Ja atuh urang Lampung Pararuti. Wah, beres. Coba Siti Fatimah. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Teu kunaon. Lain kitu besi anu dipikiran tah ieu teh naon eta aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah panggil ku sahabat nu saja iya Ali
katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula gitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh balik mending di mawatan ku Gusti Allah selesai ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae ali mangarep-arep hayang budak deui cek yeuna teh hayang paeheun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus tah henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusu ka henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusu wala tadrib biha wujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibae lah mendingan nu haju jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta geus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syekh Abdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahonan naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceuli. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah. Masyaallah. Barang neuleuh aya awewe semampai, mata akureun mantep bang. Ngongkong saeutik aduh mantep. Susu nonghol. Kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah boa nu geulis bacan bisaeun ibadah boa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun kita cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je ditita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugih aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Quran sampai sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedangkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung geugeurekeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aja karena itu di agama aja kacapitan lain itu di deuleuh batinna Masya Allah urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh geulisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae, maca sholawat bae. Dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun teu nonton TV cicing. Pan aneh.
coba anak kurang namun di luar cerik di bawah nonton TV cicing sial jasa tah budak. Masya Allah, tapi iya mah asal di harapan TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun. Masya Allah, bahagia aya naonan ieu budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanarik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji sakeuna aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tuh, tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah tiba heula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin. Masya Allah ieu lain lalagaan. Nah fasbar bizatidin ieu keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos itu tetap baginya nabala nukallipun nafsan illa wus. Urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese. Nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya. Berat amat di makom nama hampang. Geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat orang di makom nama aja hampang. Oh nu diberatkan ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali sama kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bagaimana teh khusyuk ira khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah kos kieu kaayaan pokona ngan aing mah protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang beneran apaan aing ngaji di Cilongot la nu kalipun nafsan illa usah dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung. Kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wah beh arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus make sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutaneu wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalolotor tu teu naon boh bararau kieu kek kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiekeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana deuk dibeulem
nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak yana tetep dek dibeuleum bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meuleum nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus nyengret sempak geus adi juru bae geus make naon heula cek badi heula teu wanieun nyana teu walieun aing aduh lamun nyala kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetap mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nangke bake geugeuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek yen teh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neulean si embah dikecrokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan say mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngun atuh emang ku sorangan bungannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu dipandian wah kukuna kuku so tuh ya kelek aduh sorangan yang bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah ya bersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau ente ku ana di teangan waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong teh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkulan ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana raka heula teh sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas waktu lain panas deui geheng aing di neraka tapi pan itu dibersihan mana aing teu pantes ka sorga nya sia langsung pengen teu cakeun dongeng tanya di sorga teh beres kan tuh si anu karak datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal cakeun nerakana emang kurang gitu aduh aing lah geus hese nyaritakeunana cakeuna aing tukang ngoyag-ngoyag si mbak cakeuna kasaror gak kabeh geus go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para atuh tah mah geus istimewa nah kuari geus karumpul kuari sorga Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh oh tihela bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sieu maju goblok teh budak awas ya ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing mal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit nu kos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa elmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu
tolol eta si Mang eta. Ayo batur diondang ayo henteu. Ja, teu budak goblok jasa. Emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun. Kayak geura sia ku aing, diancam sia ku aing. Awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman takos kitu. Penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat, ti santri datang ke kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge. Tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah. Eueuh ngunek-ngunek. Syirik dengki pidik teu aya. Sanajan aya kelas di surga, oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus, si anu mah di surga Naim, si anu mah di surga anu. Ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur. Nu di luhur teu takabur ka nu abah. Akur bae di surga mah. Penyakit nikmat jasa di surga. Penyakit hikdu, penyakit syirik, penyakit macam-macam teu aya. Pokona mah geus ninah. Bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia. Geus berarti urang teh selalu sono. Hikdu nanaon. Selalu rindu urang hayang kapanggih deui, hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas tu luhur urang dihandap atawa urang di luhur batur yana teu aya ngunek-ngunek teu aya hasud teu aya dengki teu aya nanaon. Nikmat di surga mah, di surga tajri min tahtihal anhar, tahtihimul anhar. Bangunan ulah dicaritakeun, ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading, ulah dicaritakeun, dibayangkeun cara BSD. Tak beueuna naonan, kadeuleuna doang ku urang indah, coba usah urang asup ka jero. WC geus teu dikrok-krok acan. Dia tilok dieusipan kunyana. Nararangleg dan lain sebagainya. Ulah dibayangkeun ngeunah ku urang horenganan. Nu ngeunah di alam dunia mah. Sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat. Cenah kelas 10M sapira 10M. Cenah aya anu 50M. Nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya. Ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak. 3 intina inten berlian. Teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya. Hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar, dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai, urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur. Hayang cai naon, hayang cai susu aya, hayang cai arak aya, hayang cai naon bae tinggal tek cai datang. Tajri min tahtihal anhar. Ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh. Cai sing kerelek, kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta. Puyeng eta nu aya. Kadeuleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh. Sosorgaan di dunia, di akhirat tajri min tahtihibul anhar. Di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya. Urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari, ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya. Saurang dibere 70. Wah, geus urang kieu bae ge. Urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu, ti beteung ieu ka beteung ieu. Jeung capek-capek sedengkeun mantas dipake jadi parawan deui, jadi parawan deui, jadi parawan deui. Berubah-berubah banget ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu, isuk kos makin kasep makin geulis, makin kasep makin geulis. Henteu henteu angger banget urang poe ieu kos ge isuk lain deui, isuk lain deui, isuk lain deui. Ieulah maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal saleh, mantep geus pokona mah. Teu kudu hese-hese, la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga. Tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah. Larangan-laranganna titah ngeridit, titah diulah ngeridit, eta kudu dipiceuna. Besing ke mandi sorangan di ditu. Ngabersihan ngagosokan suku kunaon dikreditan ieu ka suku-suku. Ih, emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Sing hade nyokot duit bank, sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh. Diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka. Tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun, jadi ujung-ujungna mah kapan
pae kunaon teu mikiran pae. Nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat. Naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun. Kemudian laranganna jauhan asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar. Ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah. Ngomong urang ke di sorga ieu omonganana. Urang kabehan asup ka sorga beu nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka sorga bu munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka sorga ka Bondoroyot nikmat luar biasa. Aya hiji ben nu nyelap aya si Edi ka mana nang di sorga cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di dituna ge teu daek nurut ta budak. Coba teangan coba kan sungai aya di pagar sorga. Oh tuh cuman eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak ka neraka kajen ku kumaha ge. Ih bukan di pasantrenkeun ban keur ieu balik melulu panjana. Sakola pan bebejana mah ka guru heuh orengan teu asup-asup. Di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah. Coba teangan coba. Angkatnya neraka. Malaikat Malik, coba aya warga neraka ngaran Edin teu. Di deuleu aya jadwalna di eta. Edi, orang mana ieu? Cikupa coba. Iya tah, bener. Ih anak abdi ya malaikat. Ya anak teu pokona mah ieu neraka bae. Pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah. Di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya. Sebab aya letter C napon di ditu. Soal kaliru urang. Datang ke blok 2 kali itu bener. Dek. Oh. Ieu abah ieu. Abah di mana abah? Abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan. Sia kunaon ieu? Bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon tak maling sepatu bae aduh geus atuh nya ieu mah bukan mah sia dibersihan bae lah di dieu teu bisa bah minta dicepetkeun gitu jawaban mana pananya di itu aya saya di aya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gajeun lah geus dibersihan heula lah jake ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh heuh nganggeheng mak tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang sedih Masya Allah gitu masa Bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam